Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang leras ke dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna samileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-47 na. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng sunat teh sing ngajantankeun panglipur kalbu pangabaramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana. Disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tu mika resep kada seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti nyangkolong tinggal waktos mangat urang dilajengkeun wae dongeng surat wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina apena sewang-sewangan. Para mitra kaum dangu sadayana. Tarungna dua jawara geus nincak kana 3 poena. Dua-duana pada bingung, dua-duana pada sisah. Dua-duana neangan celah kumaha carana pikeun ngelehkeun masing-masing musuh. Yang pancar batik anu ngarasa mampu bisa ngelehkeun si Kamileung ngaliwatan ajian Gandarawisa. Tapi buktina nepi ka kiwari yang pancar batik can mampu ngelehkeun si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung oge neangan celah anu ngagunakeun ajian Janggadara antarawi Janggadewa jeung jeung ajian Jagatpura. Dua ajian anu memang geus diketrukeun. Tapi hasilna dua-duana encan aya anu ngal. Dua-duana encan aya anu kabeunangan. Dua-duana encan ngarasa yen dirina kabeunangan. Dua jawara gagah sakti anu beda generasi tangtu. Eyang pancar batik anu ngabogaan umur 555 tahun. Anu lahir di zaman masa-masa kerajaan. Zaman baheula pokona mah. Sedangkeun si Kamileung anu lahir di zaman ayeuna. Tangtu beda periode, tangtu meureun. Beda generasi. Bisa sabararebu generasi meureun. Si Kamileung anu nangtung mancuh dina tangtunganana anu surang ngasrengeh we, si monyet nyeri beuteung. Yang pancar batik anu neuteup ka si Kamileung harita panonan nepi ka moncorong amakna karanan. Urang ngajar si Kamileung. Make jeung suruh ngasereng siga monyet ceri beuteung sia ka aing ha. Uing teh nanti capek maneh eyang euy. Uing oge ngarasa lumayan capek 3 poe 3 peuting teu baranghakan, teu nginum, teu nanaon ieu tempat nepi kaledug kawas kieu saha nu tanggung jawab ieu. Ulah mikirkeun tempat sia kurang aja. Kumaha carana urang bisa ngelehkeun masing-masing. Oh, uing bisa ngelehkeun maneh kumaha carana cing sok bejaan. Urang ngajar sia. Moal ngalakon bisa ngelehkeun aing deuleu sia Kamileung. Ari aki mampu kitu ngelehkeun uing dan teu geuning nepi ka ayeuna uing masih kena hirup yo. Can kabeunangan. Urang ngajar. Eyang pancar batik anu neuteup dina hatena ngomong. Aneh. Ngagabelgan ilmu naon di si Kamileung. Awakna anu liat sababaraha kali ku aing diteungeul nu kuduna ajur jadi lebur. Tapi tetela si Kamileung awakna leuwih-leuwih ti batu bangkong. Anu bener-bener teu mampu ku aing ditabrak, teu mampu ku aing diteungeul. Heran aing. Si Kamileung anu nyerengeh harita pok ngomong. Daripada nangtung mikiran ge urang darariuk heula ieu atuh. Urang ngajar sia Kamileung terus diabrig-abrigan mending ke tarung aing meakeun tanaga daripada kudu diuk karina ngobrol jeung si laing mah. Leung lamun aya kopi hideung sia, da eueuh panan di dieu mah. Mata kuda datang oge atuh da ka warung kuda ka ditu tah ka si Abah. Aya meureun pas disuguhan di ditu oge. Lamun disuguhan. Kumaha lamun ka Kota Batu sia? Meureunan deukeut ka dinya ka SD. Da dinya teh aya SD Kota Batu nyaho aing ge. Nyahoan tapi aki-aki zaman baheula oge nya. Aing mah nyaho ti baheula oge. Ayeuna rek kumaha tuh urang teh rek ngeusan wae teh gelut teh. Kamileung. Eueuh ti dituna aing kudu ngeusan tarung jeung ilaing lamun aing can meunang. Kada moal ngalakon meunang atuh tarung jeung uing mah. Eulah kurang ajar ieu. Sarua jeung ngahina ka aing. Rasakeun sia Kamileung
Belesat harita eyang pancar batik ngebelesat. Awakna anulir ibarat cahaya harita nyuk ngarah kana dadana si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung oge nu embung harita dadana kebenangan ku ajian anu gagah sakti nyatana ajian Gandara-wisa. Si Kamileung harita ngacurilatkeun awakna kagigir ngagunakeun bayangan agana. Cek. Kamileung teuing sabaraha ratus awakna harita geus ngagulung dirinya ngajak tarung ka si eyang pancar batik. Eyang pancar batik anu nyerengeh sabab nyahoeun. Eyang pancar batik yen eta nu tarung teh lain awakna si Kamileung. Pancar batik harita nu ngagunakeun ajian Gandara-wisa. Hiji-hiji awak si Kamileung harita dibuntang dibanting. Tapi ieu mah aneh. Ceuk eyang pancar batik sabab nu tadi pangheulana si Kamileung pernah mere ajian kawas kitu kabeh kalelet ku angin. Tapi ayeuna nah ieu awak teh ibarat awak asli jelema bisa nyingcet jeung bisa ngalawan kamanehanana dina neungeulna we karasa nyerina. Cerig eyang pancar batik harita ngacerig ka tukang. Si Kamileung harita ting sarengeh anu sakitu lobana ting sabaraha ratus eta si Kamileung. Awakna anu sarua, bajuna anu sarua, sagala rupana anu sarua, ngan jurus-jurusna anu beda-beda. Si Kamileung anu mintonkeun ti jurus tapak dewa nepi ka jurus akhirna nyaeta Jagatpura. Si eyang pancar batik anu nangtung mancuh dina tangtunganna ngawatak ajianan. Supaya ngempaskeun kabeh ieu jalma-jalma anu loba nu ngaran nu beungeut-beungeutna sarua jeung si Kamileung. Karasa aya angin anu lilimungan harita ngepung ka eta tangtungan-tangtungan si Kamileung. Sedengkeun eta si Kamileung aya angin kawas kitu harita ngadon-nadahkeun leungeun. Bari ting sarengeh si eyang pancar batik jelas harita kerung. Lantaran ieu jalma teh teu mempan sigahna sukuna oge nyararecep kana jero taneuh. Aneh, ieu ajian naon nu si Kamileung digunakeun ye. Sedengkeun si Kamileung harita anu memang keur sila meneko dina batu. Hatena jiwana anu naneda mujasmedi ka Sang Hyang Dumamparan. Mementa ka Allah Subhanahu wa taala pikeun disalametkeun, pikeun dimenangkeun dina patarungan ieu. Si Kamileung anu ngadua harita doa nu dipake teh iwal ti doa anu pamere guruna mimiti we nyatana Bah Eot. Sabab Bah Eot guruna nu mimiti nu ngajarkeun manehna ngaji, nu ngajarkeun manehna salat, ngajarkeun itu jeung ieuna sanajan eta Bah Eot teh dianggapna jelema gelo ku tatangga. Nu dianggap jelema gelo teh justru diguruan ku si Kamileung. Lantaran ceuk si Kamileung mah Bah Eot teh memang bener jelema anu memang bener. Jelema anu memang henteu misleuk. Ngan pedah memang dina bahasa jeung dina itu jeung ieuna memang kawas anu misleuk. Si Kamileung oge ngaku. Tapi dina ilmu kanuragan, dina ilmu agamana memang Bah Eot kasebutkeun guru spiritual manehanana. Ilmu agama anu diturunkeun ku si Kamileung ti Bah Eot, anu teh diturunkeun ka si Kamileung ku Bah Eot. Anu manfaat nepi ka kiwari ku si Kamileung digunakeun boh salatna, boh ngajina lantaran sanajan memang jarang digunakeun ngaji mah. Sabab jarang ngaliwatan masjid si Kamileung. Si Kamileung anu jelas geus apal tur ngarti kana jero-jeroanana. Sabab lain sapoe dua poe mang tahun-tahun babarengan jeung Bah Eot nu saban bareng saban eureun saban waktu pasti Bah Eot ngajarkeun sanajan saayat dua ayat nu ngaranna Al-Qur'an. Didinya si Kamileung harita masrahkeun jiwa jeung ragana. Nanada kanu maha kawasa supaya pertarungan manehanana bisa cepet-cepet dipungkas. Lain ku masalah teu wani nyang hareupan eyang pancar batik kan ngarasa karusakan anu aya dina jagat ieu teh geus moal bisa disalametkeun deui komo lamun ditambahan di tarung. Cacakan tarung kakara 3 poe 3 peuting eta pitempatan gunung geus rata jeung lanu. Sedengkeun kebon jati anu ngaran Jati Kamileung harita atapi Jati Kameling. Kebon jati nu sakitu gararede tangkal kaitur aralus ayeuna geus teu bisa dimanfaatkeun deui. Tangkal jati kabeh roboh jadi letak sabenerna. Jadi lebu sakabehanana geus eueuh nu nyesa hiji-hiji acan eta tangkal jati nu aya kebon jati nu sakitu legana teh ayeuna lir ibarat situ nguncang ku caina. Si Kamileung ningali kaayaan jagat anu hancur sapada harita. Ngahlas oge. Sabab batur nu tangtuna ngabutuhkeun itu jeung ieuna. Ayeuna dipake tarung ku manehanana. Memang teu ngabahayakeun ka manusia. Tapi jelas geus si Kamileung lamun teh mah
ieu situ jadi bisa ngabahayakeun ka manusia. Eta situ teh sabab aya situ di luhur tempat anu memang luhur. Lamun ieu situ pinuh bisa ngucur ka perkampungan anu memang jauh. Ieu situ bisa minuhan kampung tur ngajadikeun bahayana banjir ka wilayah-wilayah anu ka banjiran ku ieu situ, kaseblok ku ieu situ. Si Kamileung anu terus-terusan mujas Mehdi. Sedengkeun eyang Pancar Batik anu terus-terusan ngalawan si Kamileung. Ujirim anu memang tak kasat mata cek paribasana. Dalam mun ditewak mah eta jirim teh eueuh tapi bisa nyerang. Bisa ngahentak, bisa ngagulung, bisa ijeng itu jeung ieuna. Ngaledek ngahina sagala rupa ka eyang Pancar Batik. Eyang Pancar Batik. Kumaha rek paeh we ayeuna? Kurang ajar sia. Kamileung. Saha sabenerna si laing nu Kamileung asli deui teh? Nu asli an jiga nama euy. Cek si Kamileung anu palalsu harita ngararomong kabeh ka ditu ka dieu recet we. Sakumaha ilaharna jelema. Sedengkeun ari si Kamileung na maneko we terus dina batu. Karasa eyang Pancar Batik anu memang beuki ngurangan tanagana. Sedengkeun si Kamileung anu ngarkeskeun nitah para ponggawana atanapi nitah ajianana nu disebut Jagatpura. Ajian Jagatpura anu bisa mampu ngalawarkeun jelema leuwih ti 1000 anu sarua beungeut. Paingan atuh eyang Pancar Batik teu mampu ngadeteksi, teu mampu ngalawan, teu kawas ajian bayangan naga. Bisa disapu tapi ieu mah beda deui ajian Jagatpura anu sarua tapi beda raksa. Eyang Jagatpura alias ajian Jagatpura ilmu ciptaan Raden Sang Hyang Lempa anu dimanfaatkeun ku si Kamileung dina ilmu detik akhirna ayeuna. Ilmu panungtunganana, ilmu pamungkas ti si Kamileung. Nu geus teu boga deui ilmu kadituna si Kamileung teh iwal ti pasrah ngadoa ka Maha Kawasa, nyerahkeun diri yen dirina rek kitu rek ieu rek hideung rek beureum ayeuna manehna waktu. Eyang Pancar Batik anu ngarasa beuki lila beuki lilis awakna. Duka kunaon da tadi mah memang katingalina teh seger buger. Tapi sanggeus ayeuna dikepung mangul buaya mangap ku jirim-jirim si Kamileung, eyang Pancar Batik sigahna geus teu bisa ngalawan itu jeung ieuna. Ajian Gandarawisa geus teu mempan sabab lamun ditengeulkeun ka eta jirim-jirim lir ibarat neungeul kalangkang anu memang eueuh jirimna. Tapi lamun neungeul eta jirim karasa nyerina, wah aku eyang Pancar Batik. Eyang Pancar Batik dina hatena ngomong, kurang ajar. Saha ieu sabenerna? Guruna si Kamileung nu bener teh ieu. Nah, ieu jadi aneh ieu. Sapadahal aing tadi pas si Kamileung ngaluarkeun jurus model kieu, aing bisa nyapu ku angin anu diciptakeun ku aing, tapi ayeuna tong boro-boro ning aing nyapu justru kalah malikan ka aing ngepung. Heran ieu aing. Eyang Pancar Batik nu ngarasa bingung, barang keur kitu harita pok kadenge anu nyelengkeung. Kumaha ieu teh ngadu hayam teh arek moal. Yang Pancar Batik harita ngareret beri celina beureum, harita ngarasa kesel ka eta jalma anu beungeutna si Kamileung. Kurang ajar si Kamileung haram jada. Rasakeun yeuh. Eyang Pancar Batik harita ngebutkeun leungeunna. Blesat cahaya warna koneng harita nu ngeblesat ngarah kana awakna si Kamileung. Tapi si Kamileung jika nu ngahajat ngakasongkeun harita dadana harita kan bledak. Dada si Kamileung harita kakeunaan ku eta cahaya anu kacidap pisan patena. Tapi lain deui eyang Pancar Batik harita riwasna sabab eta cahaya teh henteu nanaon. Lir ibarat anu ngeplos we ngalayang harita tur ngahakan batu nu aya di dinya. Geleger kadenge sora batu anu ngageleger lir ibarat dinamit lamun zaman kiwari mah da zaman baheula macan aya. Eta batu nepi ka ngageleger awak si Kamileung anu dihantem harita ngadan cecengiran bari totongengan segala rupa. Kunaon euy, make jeung ulang-ulang sagala ieu wing mah yo. Cek eta jalma anu ngaran si Kamileung kan blesat harita malikeun seranganana ka Eyang Pancar Batik.
Pancar batik anu sibuk harita mundur ka tukang diserang ti belah tukang harita jejak bebokongna. Ngajar sia. Jika yang pancar batik harita bari nyekal bebokongna. Nu saurangna harita neke kana pelabah sirahna eta yang pancar batik. Peletak. Yang pancar batik nu saurangna belah gigir harita sintrek pelabah cerina yang pancar batik. Atuh puguh we yang pancar batik harita rada bangkieung lantaran sintrekan eta jalma teh nuaran si Kamileung cilas-cilas panas jeung nyeri sagala rupa. Yang pancar batik harita ngacurilatkeun awakna nyingkahan panarajang-panarajang musuh anu memang terus-terusan ngagempur kamanehanana. Bekilila awak yang pancar batik beki leuleus wae lantaran terus-terusan nyingkahan panarajang. Lain leuleus ku ngaluarkeun ajianana tapi leuleus ku nyingkahan panarajang-panarajang anu jirim-jirim si Kamileung anu terus-terusan ngangseg nyerang ka dirina. Sora nepi ka ngaguru harita ngabalantang harita terus ka sae yang pancar batik. Sedengkeun di sisi leuweung anu geus jadi bubur harita tingali rajegna jalma-jalma teuing sabaraha ribu jalma ayana. Siga anu keur nongton siga anu keur ningali kana tarungna eta si Kamileung jeung eyang pancar batik. Anu tetela geuningan eta teh ti nagara Aye anu dikerahkeun ku Gusti Prabu Jagatnata. Gusti Prabu Jagatnata nu sabenerna mah anu keur nungguan Kipatih Saktadanar, Senopati Aljabalut jeung Senopati Bangbarasehong. Nu keur init nepungan kanu jadi lanceukna nyaetana atanapi nepungan kanu jadi adina nyaetana Raja Malwageni Sang Hyang atanapi Raden Sang Hyang Lempa. Sedengkeun Gusti Prabu Jagatnata. Gusti Prabu Jagatnata anu nuju calik diserengan ku hiji wanoja anu geulis rancunit anu tayalian Nyimas Diah Lopa. Nyimas Diah Lopa anu diangkir harita ka istana disarengan ku para dayang nepi ka ngabring teuing sabaraha puluh eta dayang. Nyimas Diah Lopa anu dipakaian segala rupa lir ibarat putri sana nyelir harita anu geulis rancunit pikeun nganti anu datang ka dinya nyaetana si Kamileung anu jadi calon salaki. Diah Lopa harita neuteup ka Prabu Jagatnata. Ama, nah Kang Kamileung teh ayeuna masih kena tarung ama. Diah Lopa anak ama. Si Kamileung teh memang ayeuna masih tarung moal aya bisa anu bisa ngeureunkeun tarungna si Kamileung sanajan sing saha wae. Tong boro-boro ning kitu guruna sorangan adi ama Raden Sang Hyang Lempa ti Malwageni moal bisa ngeureunkeunana. Komo deui ama anu teu boga kamampuan dina elmu kanuragan. Ma, tidak bisa salempahna dia mah. Tenang gelis. Sagala rupa pasti aya akhirna. Nu hajat oge masalah wasna hajat tetep we bakal aya pungkasna. Nya kitu deui nu tarung moal salawasna bakal tarung terus tapi salah saurangna memang bakal aya nu eleh sanajan teu perlaya. Ama, nah kinten-kinten Kang Kamileung geus ngingkeun pertempuran eta ama. Gelis Diah Lopa sing percaya kanu Maha Kawasa. Insyaallah si Kamileung lamun ceuk itung-itungan ama si Kamileung anu bakal unggul. Samalah lamun ngikutkeun kana itungan ama jelas dina waktu ayeuna oge dina peuting ayeuna kaunggulan si Kamileung geus bisa katingali. Engke we urang tanyakeun ka para ponggawa jeung para mantri anu ku ama dititah ka perbatasan itah nongton anu tarung bari sakalian nalingakeun si Kamileung. Ama, kumaha teu pami Diah Lopa anu ka ditu? Teu bisa gelis. Si Kamileung ayeuna nu keur fokus moal bisa diganggu ku saha-saha nu aya kalah jadi bibit rujit engkena.
komo deui lamun ningali anjeun anu geulis. Cenah dia lupa kedah kumaha. Kedah ngadua nanada kanu maha kawasa muntang mujasmedi supaya si Kamileung calon salaki hidup teh ditang tayungan dibere kasalametan menang dina tarungna. Kedah gitu amat. Nya kedah kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagea Pati Saktadanat. Ampun Gusti, kaula nyangakeun semah pangabaktos. Hapunten anu kasuhun rada telat tadi nyimpang heula ka warteg jajan toge ari teh. Teu nanaon ari lapar mah. Kaula nyangakeun semah pangabaktos Gusti, kaula Senopati Aljabalut. Ditarima. Kaula sami nyangakeun semah pangabaktos kula Pang Baraseong. Ditarima anjeun oge sarua. Aya kabar kumaha ti adik kaula? Ibadat Gusti. Jisim abdi parantos nyarios sareng Gusti Prabu Raden Sanghyang Lempa. Kumaha cenah cek adik kaula? Anjeunna sasadu lantaran moal tiasa kanggo ngamankeun atanapi misahkeun anu tarung. Geus kabaca. Tapi anu aya nu bakal bahaya di ka nagara urang. Naon nu bakal bahaya ka nagara urang? Saatos tarungna saatos nyerehkeun eyang pancar batik bakal aya kajadian anu memang teu disangka tur teu diduga khususna ka nagara aye. Kumaha cenah? Ieu cenah si Kamileung teh bakal lebet ka nagara urang ka nagara aye tur bakal ngobrak-ngabrik sakabeh nu aya di nagara aye. Nah bisa kitu. Margi saur Gusti Prabu Sanghyang Lempa, si Kamileung anu memang ajianana namih deui sacara langsung sacara tengah haja anjeunna anu memang mujasmedi tur menakan ajian anu teu disangka-sangka anu katampi kana diri manehanana anu ngakibatkeun si Kamileung panas awakna tur emut ka calon istrina nyaetana Diah Lempa atanapi Diah Lopa. Waduh, berarti urang kudu tatahar siap-siap lawaneun lain dilawaneun deui sabab si Kamileung geus moal aya tandingna geus moal aya bisa lawana tong boro-boro ning sipating urang guruna sorangan adik kaula Raden Sanghyang Lempa geus moal mampu ngalawan si Kamileung anu jauh leuwih gagah tur leuwih sakti tibatan jadi guru. Tapi teu kenging halempang saurna mah. Margi Gusti Prabu Sanghyang Lempa masihkeun ieu sacarik kain warna bodas anu memang ieu teh bangrupikeun sapertos isim ajimat tapi duka naon. Mana ieu Gusti? Cik. Oh, kaula apa? Ieu teh geuningan ajimat sah. Ajimat kasalametan kasajahteraan pikeun bangsa manusia. Wow. Ajimat naon apa? Gelis. Ieu ajimat teh canak kusalira gelis. Pami engke dina hiji waktu si Kamileung leres lebet ka ieu istana tur ngobrak-ngabrik si istana lawan anu tangguh lawan anu sapadan
pikeun ngalawan si Kamileung teh nya salira. Mama, apaan pangartos anu dari pemilikku abdi teh lebih disangkapan si Kamileung. Lain ku masalah pangartosna. Si Kamileung bakal kapaper lamun ningali anjeun. Engke lamun si Kamileung geus neuteup ka anjeun kebutkeun ieu anu disebutkeun atanapi ajimat pamasihan guruna si Kamileung Raden Sang Hyang Lempah. Ieu mangrupakeun ajimat karomah. Insyaallah si Kamileung bakal sadar deui tur si Kamileung bakal langsung minta kawin ke anjeun. Nah sama itu teh. Ari di bejaan ku kolot teh embung kawin ka si Kamileung. Hoyong ama. Ari masalah kawin mah ku nyebut hoyong lagi manikot langsung. Nah nu geulis ke. Punten Gusti. Nah geuning ieu karaton nepi ka kosong ieu kamarana ieu pangeusina. Apaan tadi Gusti jelas. Para mantri, para ponggawa, para jurit kabeh dititah ka perbatasan duka sabaraha 10.000 init jalema kabelah ditu eak-eakan ningali nu keur tarung antara Eyang Pancarbatik ngalawan si Kamileung. Waduh. Da masih kena rarung eta geus aya 3 poena. Leuwih ti 3 poe ge bisa jadi leuwih ti sabulan oge bisa jadi eta 2 jalma moal bisa silih eleh. Tapi yakin si Kamileung dina peuting ayeuna bakal meunang. Da sabab si Kamileung anu terus-terusan manteng kanu maha kawasa menta tur mujasmedi neneda kanu maha kawasa ka Sang Hyang dumamparan menta awakna disalamet. Ku pamenta jalma anu bersih insyaallah bakal dikabulkeun. Ginten-ginten pami abdi kenging rana bakal dikabulkeun moal. Nah geus katingali tina pamatukna oge beda. Khusus ka jalma-jalma nu bersih bakal dikabulkeun nu ngadoana bener. Ngadoa jang hayang kana rana mah teu da lieur. Mending kana dipurilitkeun dari puhu irungna tuh. Bari kejem emang nya. Geus ayeuna mah Patih Saktadanar Senopati Aljabalut oge anjeun Bang Seong atanapi Bang Baraseong geura nuju ke perbatasan sampeurkeun para prajurit sampeurkeun para pronggawa tingali kejadian kawas engke kumaha ulah waka balik lamun eta tarung encan waka eleh can aya nu eleh. Waduh kumaha lamun kasibat ku elmu si Kamileung yeuh mangka dengan can kawin yeuh moal dijamin si Kamileung moal sahara kawas kitu. Lamun arek si Kamileung ngababad geus ti kamari oge beak kabehanana para prajurit di negara aye. Tapi si Kamileung lain jalma sakawas kitu. Kumaha jeung leuweung eta jati kameling geuningan katingalina teh siga cai we hunggul ayeuna mah. Bener. Leuweung jati kameling teh ayeuna mah geus lain leuweung deui tapi diganti ku situ anu kacida pisan cirona. Situ anu sasaran tengah haja dipake tarung tina leuweung jadi situ, tina gunung ayeuna jadi bubur. Jadi letak eta gunung teh nu ngaran Gunung Emas teh. Waduh. Hebatna keranan eta ajian anu dipimili ku si Kamileung jeung 2 jawara. Anu ngaran Eyang Pancarbatik teh nya. Kacida pohara. Dal. Ayeuna mah anjeun nuju ka perbatasan, sampeurkeun para prajurit, sampeurkeun para pronggawa di ditu. Saksian si Kamileung anu keur tarung nepikakeun beresna. Bisi aya mau ngamung gajah meta engke si Kamileung jelas tuturkeun ulah diganggu. Keun ek asup ka nagara ka dieu ge asupkeun we. Ulah saurang oge nu ngaganggu ka si Kamileung sabab lamun aya nu ngaganggu wani-wani ka si Kamileung hartina si Kamileung anu bakal nindak anu ngaganggu
kira-kira mampu gitu ngalawan si Kamileung. Jang kasalamatan tuturkeun ti kajauhan. Bangga Gusti. Bral. Abi kitu mah abdi permios. Bral. Abdi permios. Permios. Nah, sora cing garong ge. Ama. Mangga lo pati kenging ka ditu ama. Teu meunang geulis. Hidup mah di dieu we jeung ama. Ngadagoan kumaha ketakna engke si Kamileung da moal lila. Sakedeung deui ge bakal ngurunyung jam-jaman lah. 2 jam 3 jaman deui engke tengah peuting oge bakal ngurunyung ka ieu pitempatan geura. Geura samut ku imut anu ngagalenyu. Geangna leumpang anu memang mantak ngangkang kana jantung dah. Ama macak rupi-rupi wae. Ama mah geus pangalaman kapanan. Gitu ama. Nya. Cek mang oge, mang cek oge. Dan dirangke wengi teh berarti Kang Kamileung bakal teras ka istana pinten ama. Mudah-mudahan. Teu yakin geuning ama. Kadaya. Sabab si Kamileung daek teu daek bakal neangan hidup anu calon jadi pamajikanana. Moal neangan nu lain. Moal neangan nu lain. Moal neangan urang Cilincing moal. Moal neangan urang Karawang moal. Moal neangan urang Pangandaran moal. Purwakarta non moal. Neangan abdi panginten. Nya, jangan hidup. Kadaya walihina panginten ama. Wali namahkeun bae wali hakim. Guys puguh teu nyaho di mana padumukan anu jadi kolot hidup. Buah aya buah eueuhna ek neangan ka mana coba. Atuh meureunjang saksi makeun. Da aya urang Cikarang Kang Asep Ardiansa. Aya urang Tanjung Priuk Kang Nanang Sonjaya. Aya urang Dago nyata Kang Depi. Orang Citapen oge sarua. Keun sina kadarieu ngararabring ka istana di. Aya ai bangkong-bangkong wae mah ieu. Anggo naon? Ya susuguh mah tuh. Aparan beda. Ama masuk naon? Keun bae. Atau ka urang Tasik kayak gitu tuh. Bisi teu puguh mah urang Cikuya. Orang Darawati Katulampa itu Bantar Kalong itu Cepat Puja tuh. Orang Pararangil ka dieu ka istana ieu. Urang Cisayong oge sami. Sami urang Cisayong oge. Urang Cahur Beuti non Araraya deui pokona. Barukan kumaha. Ama gitu loh. Ama. Kunaon ieu teh? Hate abdi teh sadeg-degan wae. Kapanak engke peuting bakal papanggih jeung pujaan jiwa. Yakin ama? Yakin. Geus. Ayeuna mah istirahatkeun we heula ulah loba pikiran. Para dayang. Nganan Gusti. Canak di we ieu kakaputren nu geulis teh. Ulah diomang-aming bisi kulaleur. Sok. Geulis mangga kakaputren deui. Ulah moyan wae di dieu bisi ku manuk. Sanesna naon. Dah zaman ayeuna mah nya kitu teh pare oge leneh ayeuna mah. Komo mun aya urang Subang. Nyangkut-nyangkut we kana sanes. Ya kitu teh urang Cianjur atuh da. Komo urang Pakidulan da Cianjur teh deh. Geus gagal. Ini sadayana. Nya urang Bogor nun aya dah. Nya sok ama oge sakalian ayeuna rek mujas medi supaya tempat urang, karaton urang, istana urang, nagara urang disalametkeun komo engke sagedeung derek pemilu mah mudah-mudahan we nagara urang teh sing diamankeun berkah salamet. Amin. Nya yeun ulah loba pacekcokan. Mudah-mudahan we sing tentrem aman gemah ripah loh Cinawi teh bener. Negara urang sing jadi negara lebih subur tina somamehna. Amin. Ya, geus jug. Jak aradit sedengkeun di tempat lain. Hiji jalma nu cocorelatan harita nuju
di mana tempatna nu ting geleger nu ting beledug. Eta jalma para jawara teh naon teh jawara teh nya eta na guruna si Kamileung nya Mbah Eon anu ayeuna geus ganti rupa geus ngacangelek jadi Ki Sarade. Ki Sarade anu awakna jangkung badag puk panjang tur kasep beungeutna kumis kaciripit. Harita lumpat cocorelatan. Lain kur eta hungkul para jawara lir ibarat anu di keprakeun di mana ti meuni di kaler ti wetan ti kidul ti kulona nuju ka eta tempat di mana jati kameling anu keur dipake tarung ku si Kamileung. Hiji-hiji mimiti datang para jawara anu nangtung ngacengelek. Jeleng jrung nu antukna jati kameling teh lir ibarat tempat ngadu hayam, tempat ngadu domba. Jati kameling lir ibarat tempat rekreasi. Ningalikeun jalma nu tarung ting serepet ka ditu ka dieu dua jawara nu ngaran si Kamileung jeung Eyang Pancarbati. Kan anu jelas si Kamileung nu aslina masih keneh dina batu we, na batu lempar nu teu katingali ku saha-saha. Si Kamileung anu keur tetep mujasmedi harita. Sedengkeun Eyang Pancarbati anu geus ngarasa leuleus awakna harita geus teu mampu dingimbangan musuh-musuhna. Si Kamileung anu sakitu lobana tapi ku para jawara manu katingalina kur hiji we, sedengkeun ku Eyang Pancarbati malain kur hiji tapi ratusan katingalina. Tah di dieu nu bisa ngabedakeun. Ajian si Kamileung anu maha sakti nu maha dahsyat anu beda jeung ajian-ajian baturna. Eyang Pancarbati dina waktu harita ngarasa manehanana geus teu mampu dipikeun ngalawan ajian Janggadewa. Dina hatena aji Eyang Pancarbati harita ngomong, "Waduh, aing ayeuna kasorang jieun ayeuna. Aing lamun teu bubuk jadi abu, lamun teu lebur jadi lembu, aing moal arek eureun tarungna, aing kudu saleburna." Ya. Hiat, curelat harita. Eyang Pancarbati ngagunakeun ajian anu pamungkasna harita. Ngagunakeun tanaga paling akhirna ngagempur musuh-musuhna. Tapi tetela nu digempur harita tangguh nakeranan. Eyang Pancarbati nepi ka mental harita lantaran di tanah ajianana ku ajian Janggadewa jeung Jagatpura. Hiu bledag. Eyang Pancarbati harita ngalayang awakna. Geleger. Tingali sabaraha kali harita lir ibarat gelap anu nyamer harita kana awak Eyang Pancarbati. Burisap katingali tina Eyang Pancarbati tina awakna ngapurisap harita lir ibarat pitu sabaraha harita. Uruluk Eyang Pancarbati anu ngacerit malatan langit ngocak maratan jagat awakna bubuk lir ibarat lebu anu ngucur ngayamah di mana-mana. Para jawara anu teuing sabaraha jumlahna harita ningali bengong nakeranan. Sabab apal anu hijina keur nulak cangkeng teh nyaeta si Kamileung. Si Kamileung anu memang keur mujasmedi harita lir ibarat ceulina aya nu ngagentraan. Kamileung hudang kasep kula guru anjeun Raden Sanghyang Lempa hudang kasep hudang Saha ieu teh? Kula guru hidap Raden Sanghyang Lempa atawa sok disebut Eyang Jagatpura kasep. Hudang asup kana raga babaturan hidap papat kalima pancer hidap anu keur ngacangelek. Buru si Kamileung harita culang cileung asa kabawa ngimpi. Dina waktu anu gerak sakolepat si Kamileung lir ibarat aya nu nyaut awakna harita asup kana hiji tangtungan si Kamileung anu memang jajadian. Jangelek si Kamileung asli harita ngajangelek. Sorot panona anu katingali beureum. Colad si Kamileung harita ngacolad. Para jawara anu ningali kejadian kawas kitu harita mundur. Eueuh nu wani jawara-jawara pikeun nyampeurkeun ka si Kamileung. Teteupna anu seukeut gerakanana anu sakolebat. Jorelat si Kamileung harita leungit ilang tanpa karana. Ninggalkeun eta pekalangan.
sedengkeun Kisarade harita kurtibah mesem we ningali kalakuan anu jadi anakna anu teu bauh di kamanehanana. Si Kamileung anu lumpat harita nuju ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun benteng ti nagara anu memang nagara aye. Si Kamileung harita nabrak lawang saketeng. Brak! Lawang saketeng anu dijieun tina tangtuna tina wajah jeung sajabana. Harita hancur sapada harita. Geleger kadenge harita nu geleger. Sakabeh para jawara anu milu asup ka mana ini teh si Kamileung lir ibarat anu ngaburu we, tapi eueuh nu wani newak. Si Kamileung anu lumpat harita ngabecir, awakna cucurelatan lir ibarat setan anu keur leumpang. Kaayaan anu ting cererit di istana lantaran ngarasa awakna sepanasna keranan beuk kadatangan si Kamileung. Raden atanapi Gusti Prabu Jagatnata harita reuwas barang ngadenge seahna anu datang. Astagfirullahaladzim. Geus pasti ieu si Kamileung nu nyieun kalakuan kawas kitu. Iwalti nu jadi calon pamajikanana nu bisa ngeureunkeun si Kamileung. Anak ama Nyimas Diah Lopa keluar. Mas Diah Lopa barang aya nu ngadenge aya nu ngagentraan nyata nu jadi ramana. Rama anu anyar keneh dijieun kumanehanan sabab lain inu bapak pituin ngan ngaku ama anak we kadiriin. Harita cunga cingeuh nu saterusna nangtung ok ngomong ka Paradayang. Paradayang, naon itu saladasna? Gusti Prabu anggentraan salira. Diah Lopa harita leumpang ti kaputren nuju ka ruang paseban anu mana ramana aya di dinya. Sanggeus aya harita Diah Lopa harita pok ngomong ka nu janten ramana bari cari. Ama, aya naon saladasna ama? Ya kunaon ieu karaton sporton anu goyang-goyangan kieu ama? Kejadian gelis buru-buru hidup tatahar. Mana barang nu tadi? Aya ama ieu. Omat. Sakumaha parentah ama sanggeus caket ka Raden atanapi ka si Kamileung kebutkeun eta sacari kertas atanapi kain teh. Jadi kebutkeun wae ama. Nya. Si Kamileung anu memang harita beblesatan. Ini karitu ka dieu dina pikiran anak nu aya teh Nyimas Diah Lopa anu ceuk pangrasana Diah Lopa teh nyumput di salah sahiji tempat. Si Kamileung anu gogorowokan harita sorana anu beda lain sora si Kamileung. Diah Lopa. Di mana anjeun? Diah Lopa. Kamileung harita anu gegerowan harita nepi ka kadenge sorana ka mana-mana tong boro-boro ning di sabureun nagara aye tapi ka alam manusia oge memang kadenge. Para jawara nu narutupan ceulina lantaran teu kuat ngadenge suara si Kamileung anu mantak ngagenangkeun kana genang ceuli manehanan. Kabeh harita merungkut teu wani mukakeun ceuli. Si Kamileung anu lumpat ka ditu kalieu anu nabrak sagala nu kabeunangan harita. Benteng, istana jeung sabala nu katabrak hancur sabada harita ku si Kamileung. Si Kamileung nu terus ngageroan ka Diah Lopa. Diah Lopa. Di mana anjeun Diah Lopa? Si Kamileung harita nu sorana beda tangtuna. Lantaran ku sora beda teh memang kumaha ajian anu dipakena. Ayeuna ajian Janggadewa jelas nu dipake ku si Kamileung lantaran tadi manehna ngagunakeun ajian panungtungna. Ajian pamungkas ti ajian Gandarawisa. Ajian Janggara atanapi Janggadewa. Si Kamileung nu blesat ka ditu blesat ka dieu awakna sika nu muter we harita. Sabab pikiranana si Diah Lopa memang aya di eta pitempatan. Diah Lopa kaluar anjeun. Saat nu nyumputkeun Diah Lopa hancur ku aing.
Ama, duh, kenapa kumaha ama? Ya loba, tenang bis. Tenang. Sabab si Kamileung sadajan memang kelakuan kawas kitu jelas. Si Kamileung ayeuna lain si Kamileung anu biasana. Keun heula. Beakeun heula amarahna si Kamileung engke oge bakal sadar sorangan. Keun heula. Tapi tetep kudu waspada sabab si Kamileung anu ayeuna lain si Kamileung anu aslina. Hiji jalma anu memang ngabogaan aji Janggadewa jeung Jagatpura anu tangtu pikiranna oge geus lain-lainna deui eta buktina sorana nepi ka robah. Lain si Kamileung nu aslina. Keun dagoan sakedeung. Tapi ama, duh, kumaha mamikang Kamileung kunaon? Kumaha? Moal. Dia loba. Di mana anjeun dia loba? Alah. Saha nu geus nyumputkeun dia loba? Ulah ngato-ngato maneh dihancurkeun ku aing. Kamileung anu geus ngacaplak ka ditu ka dieu ngomongna harita geus bulak-balik harita naon anu aya naon anu dina pikiranna aya harita diangkat ka jenting eta tihang ka jenting eta batu ka jenting naon dilemparkeun ku si Kamileung harita nepi ka batu ting belesat. Batu-batu lain batu leutik. Batu-batu anu memang garada ku si Kamileung harita diangkat dialung-alungkeun. Taman-taman hancur lebur harita, benteng-benteng kanagaraan hancur, dijejek, ditalapung, disingkakeun harita. Rangkeur kitu harita corelat, jeung. Aya hiji bayangan anu datang. Anu tetela eta teh Gusti Prabu Jagatnata. Assalamualaikum Kamileung. Reg si Kamileung harita eureun teutepanana seukeut beureum. Dina teutepan anu amarahna karana. Saha anjeun? Ulah anu ngaran Prabu Jagatnata kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anjeun masih kena bisa nemaran gini. Ama. Si Kamileung barang ngadenge anu lumpat tur ngadenge celikna harita rancung. Ret ngareret dina gerakan anu kacida pisan cepat. Corelat si Kamileung harita ngacorelat. Dia loba. Anjeun geus nyumput tetela geuningan dia loba. Kamileung. Dia loba harita mundur ka tukang sabab ningali panon si Kamileung anu puringasna karanan tur beureum katingalina. Sedengkeun Jagatnata anu mere isyarat ka dia loba. Pikeun tenang, ulah geumpeur sabab si Kamileung ayeuna lain si Kamileung nu asli. Kang Kamileung. Yah lopa anu memang harita ngebutkeun ajimat anu jadi pamere tinu guruna si Kamileung, Raden Sang Hyang Lempak. Barang harita eta ajimat dikebutkeun tepat kana beungeutna si Kamileung, harita sanajan rada jauh tapi ngarahna tepat. Katingali aya cahaya anu bawadas muntel kana awak si Kamileung. Eta cahaya nepi ka muterna keranan dina awak si Kamileung. Si Kamileung harita anu kuliat awakna anu saeutik-saeutik katingali robah, beungeutna anu katingali di seger deui, henteu hideung geuneuk kawas tadi, katingali deui panonna anu katingali norma. Aduh. Kunaon di teh we? Gubrag. Si Kamileung harita ngagubrag. Nu saterusna nangkarak bengkang. Kang Kamileung. Kak. Dia lopa anu muru ka si Kamileung. Sedengkeun Raden
atanapi Gusti Prabu Jagatnata harita nangkep harigo bari imut ngaglenyu bungah amarwata suta lantaran si Kamileung bisa diperuhkeun sanajan kumaha gagahna si Kamileung. Artina guru tetap guru sanajan moal mampu dina ngalawan si Kamileung tapi aya cara nu lain we tetep aya ngaran guru mah. Matak ulah sok nyapelekeun ka guru ki sakumaha jagona murid tapi tetep we guru leuwih diunyulkeun leuwih dipunyulkeun aya cara-carana pikeun meruhkeun nu jadi muridna sanajan teu make aji kasakten anu mampu tur anu bisa meranganana aya we panglemahanana. Ma, ieu kada kumaha mah? Keun moal lila ieu. Keun antepkeun heula sina istirahat heula moal lila. Kakarage nyebut kitu harita si Kamileung anu ngorejat. Curang cileung netep seukeut ka dia loba. Dia? Nah, mana aya di dieu itu di mana dia? Aneh uing mah. Kamileung teh sadar. Di ratu uing teu sadar da uing mah tiba heula nepi ka aya ge sadar. Aneh maneh mah. Si Kamileung harita bari gagaro kana sirahna segala rupa. Nu saterusna dengan katuhna diasupkeun kana celana ka tukangna. Ya lopa anu geus ningali kana leungeun si Kamileung harita bura-biru we mundur ka tukang. Sabab geus nyaho si Kamileung gagaro. Akang bade naon? Henteu teu naon. Atuh geuningan kurap. Henteu. Aing mah euy, maneh sabeuki geulis wae na irah didangdanana ieu teh duh aing jadi hayang gura-giru jadi ngawin maneh euy. Ya lopa harita beureum beungeut na harita. Dina hati mah atoheun karana dak didung teu peguh rasa si Kamileung nyokot hayang lawain manehna. Kamileung ret si Kamileung harita ngaret. Sari maneh teh? Nah, papakaianana jeung kaos raja deui. Kula teh bapakna dia lopa. Bapakna dia lopa ieu teh. Kieu-kieu oge. Nah, kapan dia lopa mah geus teu boga bapak tapi nah ujug-ujug jadi bapak maneh. Dari maneh bapana wing teu ngarti yoy. Panjang caritana Kasep. Hayu. Urang ngobrol ayeuna mah di ruang paseban. Yuk, urang ngobrol. Kakang Patih Saktadanar. Ulah nun Gusti. Geura siapkeun hidangan-hidangan anu pang raosna anu pang endahna dieu pitempatan. No pangeunahna teh naon di dieu teh semur jengkol lain? Aya. Isi hayang mah semur jengkol aya di dieu. Terus naon deui? Kapiting aya. Terus naon deui? Aya lauk kembung ge aya. Kan sok rada bau. Ateuna naon ngeunah mah? Justru eta entak lieur kana sirah teh. Ampun Gusti. Kumaha geuning dapurna ge paburanta kawas kieu? Beresan atuh kepan lain hiji manusia teh aya ribuanana di dieu teh piraku. Rek masak nepi ka pugag gara-gara dapurna hancur. Kunaon pe hancur kitu euy? Biasa aya nu keur rada teu harerideng ieu nu ngunag-ngunag bikang. Anehnya. Nu matak oge yuk urang ngobrol we ka ditu. Mangga urang ka ditu. Nah, teuing mandi kotara rese na keranan ye. Piraanan rek ditah dikawinkeun napi ka hese. Ke ieu teh istana tawa kanang kuda ieu teh. Idih nepi ka keun disebut kanang kuda beda pabarantak ku manehanana padahal mah dasar teu nyahoeun. Kasep yuk we ayeuna mah mapah urang dijelaskeun mah di ditu di ruang kaseban. Di paseban geura urang obrolkeun itu jeung ieuna kumaha mimitina. Hayu atuh. Sararea harita ngabring dituturkeun ku para ponggawa jeung sajabana para mantri. Nu geus ngarasa aman dirina antusias nuturkeun si Kamileung.
sedengkeun eyang atanapi Gusti Prabu Jagatnata harita calik sagedengeunana nyaetana janten putra tangtusna Nyimas Diahlopa nu diangkat jadi anak manehanana. Barang keur kitu rieg harita karasa atuh jagat asa ngarieg. Anu tetela geuningan para tokoh di antarana Eyang Raksadipa, di antarana oge guruna si Kamileung nyaetana Raden Sang Hyang Lempa oge hadir di eta pitempatan. Duka kumaha carana ngan anu jelas sararea kabeh hadir di antara para jawara di dinya. Kocapna carita teu panjang lebar. Si Kamileung dina waktu harita di istrenan dijadikeun salakina Nyimas Diahlopa. Si Kamileung oge tetep renggenek di eta nagara, eta nagara aye. Si Kamileung teu meunang init kamana-mana kudu tetep aya di eta nagara. Sedengkeun Diahlopa kacida pisan bungahna lantaran boga salaki anu memang kahiji sakti, kadua-duana memang lalaki anu memang dipikahayang ti baheula. Pikakeun manehna pernah nutur-nutur di satu kangen si Kamileung samemeh si Kamileung apa. Lamun nginget kejadian katukang, Nyimas Diahlopa harita tiba imut ngagerenyu we. Ya kunaon maneh sura-suri wae euy. Si Kamileung. Nyatang tos wetu yang gemujeng Kang. Margi emut kana waktu-waktu kapangkar geuningan. Waktu maneh ngunag-ngunag uing teh nya hoyong ge da teh bare mah kanyawan ku uing teh samanana mah. Ya Kang mah besok ngisin-ngisin kitu. Maneh kote dina keranan. Ya lupa ya ieu hidung ya Kang Gosa. Kang. Kang sanes. Kang meni pagawana keranan. Dia Kang. Duh menang tuh. Kanging Kang. Kan besok aya belutan.